Bismillah ngawitan ngidung sumalindung ilahi. Bismillah ngawitan ngidung sumalindung ilahi. Ka Allah nu maha nyeman sejanumutkeun talari budaya karuhun Sunda neda ridoning lahi kidung pangjeruh indung anak ieu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mugi Gusti nang tayungan urun turun jati rahayu mancing walah kri. Apa anunya mamah nu deudeuh. Ieu Pak, urang teh ajabkeun Neng Deva. Mugia sing pinanggi jeung kabagjaan dina ngawang rumah tangga. Lajen abot wayahna lengkahkeun lalaunan salengkah. Tak us Bapak jajabku keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ayun ambing deui nyoreah mangsa katukan. Nuju dedeh-dedehna apa jeung ibu Kaneng. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yu geulis dijajab ku apa. Lalaunan Pak bercacapkeun ka sono jeung Neng. Asa kamari hidup di ahis ku apa geulis. Asa cikeneh di eyong-eyong ku mama. Teu karasa hidup ayeuna geus jaluk jugjangku. Geus galuhuran indung. Jeung geus boga niat bikin neruskeun perjuangan bapak jeung mama. Yuk dijajab. Deudeuh geulis. Dari sepaturai jeung apa jeung mama. Salami ieu sasarengan. Salami ieu silih eledan jeung apa jeung mama. Halus sono pangiten. Urang cacapkeun anak ieu. Ikhlas Bu, insya Allah memberikan keberkahan. Tetep ku hidup Neng. Ieu lilin masih kena caan, seuneu masih kena ngabebelah. Tawisna apa masih kena kuat bikin ngabagjakeun hidup. Ngagedur keneh bikin ngaluhkeun hidup. Nanging Allah tos nakdirkeun hidup penak ning jodoh. Aisyah oge masih kena nyantel, mamah mah komo anakku masih kena sono jeung hidup. Tapi insya Allah mama ridho, mama ikhlas. Ngudar iya Aisyah bikin kabagjaan itu. Pak, Bapak tos mastarahkeun, tos ngaridoan pikeun ke calon caroge. Salami iya berjuang anu sae nyana kasayan ka kulawarga. Urang pareuman Pak, ieu lilin tawisna tutas cacap ngemban amanah Allah bikin Neng Deva. Neng mangga tingali ku hidup pareuman Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiu Pak. Brah anak king Junggramiang apa ikhlas, apa ridho. Lilin tos dipareuman, hartosna apa masrahkeun hidup ka calon caroge hidup. Mugia sing tiasa langkung-langkungnya langkung tiasa ngabagjakeun ti apa caroge hidup. Bu, mangga dibantos ku apa di udara aisyarana apa? Mangga dibuka. Jung anakin gerah mihang balaya rumah tangga. Mamah dugi ka dieu ngaisi.
Mama cacap guys, cacapkeun ka sono, cacapkeun ka deudeuh. Mangga dirangkul Pak, dua anak ieu putih ka deudeuh Bapak Ibu kanya apa? Cacapkeun ka sono satajan Batur ai sareng Neng Deva. Antepkeun rasa asih rasa deudeuh. Anaki hampura apa? Salami ieu mung bisa sakieu. Salami ieu mung cakap deui ka di pangitu. Hampura apa? Mudah-mudahan naon-naon anu parantos dipaparinkeun ku apa hidup nampi geulis. Apa batan sakieu pangitu. Bilih kirang langkungna apa tos ngedalkeun tos madugikeun hidup mudah-mudahan nampi kalian kaikhlasan. Mudah-mudahan sejanten kabingah kanggo hidup engke di rumah tangga. Cekap geulis mangga neng calik di dieu mayun ka palih ditu apa calik di dieu ibu palih ditu. Neng Depa tinggal mamahku hidup. Kecelak susah saat tadi lungsur bagja mama. Bagja nama bagja tapi kendala aku kesedih tapi tersama. Apa oge sameme hidup ngedalkeun pangampura ka mamah nyuhunkeun dihapunten ka mamah. Sameme hidup nyuhunkeun pangridho teh apa jeung mah. Dangukeun heula ku hidup. Aya nu natrat dina Al-Qur'an. Surat Luqman ayat 14 anu nandeskeun hidup kana leres-leres mihormatnya jeung deudeuh kanu janten indung jeung bapa. Dangukeun ku hidup anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Munggu Gusti kersaning ilahi marentakeun kasakumna jalma kudu sopan handap asor sopan santun kasepuh hade tata budi parangi ka indung jeung ka bapa indung anu ngandung kapan ari ngandung teh leuleus lungseng lemah lesu tulang sandi 2 tahun di sapi nyeri anaknya ngandung teh leuleus lemah lesu satulang sandi eta nu karandapan ku mama kade anak yang si sae-sae ka mama sing hormat ka mama tong hilap ka mama jaga hidup geus rumah tangga ayeuna kendalkeun ku hidup ka rumaosanana kahiji nganuhunkeun kaduana nyuhunkeun dihapunten tina sadaya dosa kalepatan oge hal-hal nu kirang sae ka mama jeung bapa katiluna nyuhunkeun ridona kaopatna nyuhunkeun diwalian ka apa enjing hidup pada nikah sareng calon pilihan hidup wali nu saadil-adil Neng Depa hidup tos dewasa mangga kedalkeun opat hal eta ka mama jeung ka apa Neng Depa parantos tawerat ngedalkeunana Pa jerit atina tuang putra tangtos tos katinggal tos karaos anjeunna kudu ka rumaosan pikeun nyuhunkeun dihapunten ka apa jeung ka ibu hapunten dosa-dosana Bu hapunten kalepatan-kalepatanana Neng Depa tah tos seueur kalepatan sering nyerikeun apa jeung mama sering silih eledan anu ngabalukarkeun mamah jeung apa teu beunang tapi anak king mamah jeung bapa insyaallah moal pundung najan nyeri sakalah kuku hidup tetepnya sagala kalak lagi mau moal nepikeun ka tengah hampura nu janten anak-anak geulis anak king mangga payunkeun ka mamah mama hidup teu kedal urang ngabakti ngawasuh dampal sampeanana urang payunkeun nyontok ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indung
indung payunkeun anak ieu. Ngageser ka mamah anak ieu. Amparkeun anduk anu bodas, nembrahkeun kasucian hate hidup. Ngabakti kanu janten indung ulang tarima tina sanes kanten anu dipaparinkeun anak. Ku kasolehahan hidup. Canak sampean mamah anak ieu. Wasuh ku hidup lapkeun, bari usapkeun cai doana. Duanana geulis. Sing saya pusti-pusti mamah tah sampean ieu anu nahan hidup di wiwit sasasi dugi ka salapan sasi ngalengkah lalaunan. Tah sampean ieu anu ngais hidup anak ieu nahan aisan hidup berat membawa hidup sampean ieu anak sok emut-emut ku hidup mangsana dewasa kanyaah jeung kadeudeuh mamah geus tumplek hidup geus nganyerikeun sabaraha kali ka mamah sabaraha kali hidup nyentak ka mamah anak ieu sabaraha kali hidup kantos teu nurut ka mamah lapkeun ku kasucian anduk bodas nu jadi amparan ieu nembrakeun hidup nembrakeun kasucian nembrakeun keikhlasan oge karumaosan tina segala dosa sengitan ku hidup sapertos mamah nyengitan hidup jeung apa maluhungkeun darajat hidup jaga kehormatan kulawarga anak ini mamah nu nyaah mamah nu doakeun sing sehat sing panjang yuswa sing teras nyaksani hidup dina ngawan rumah tangga nyaluuh anak ini nyaluuh sing antep ka mamah nuhunkeun hapunten ka mamah. Rangkul mamah nagelis tangkep paman nuhun mah ampun mah dosa-dosa neng depa tangtos seueur ampun paparingan mah pangampura Allahu Akbar soleha anak amanatkeun bu papatahkeun kana cepilna jiadkeun kana cepilna neng depa putri anu salami ieu sasarengan di dapat tuangan ibu putri anu salami ieu sasarengan jajabkeun ku doa bral geulis anak insyaallah mamah ridho anak jeung gerami yang hidup rumah tangga barakallah disun ibu ta'arna bu disun ta'arna depa bral titip mamah di dia anak titip mamah jaga keluarga geser ke apa geulis apa anu salami ieu berjuang berang jeung peuting apa anu salami ieu milari kipayah apa anu salami ieu tiasa nyakolakeun hidup ngabakti hidup ka apa nganuhunkeun ngawasu dampal sampeanana wujud bakti hidup kanu janten bapa canak lahun geulis usapkeun bari istighfar ka Allah anjing astagfirullah hidup pernah nganyerikeun apa tah sampean ieu anak yang nu jadi saksi dog hulu pet nyawa neangan kipayah berang jeung peutingna kanggo ngabagjakeun hidup teu nolih ka capek apa anak ieu sing sae-sae ka apa doakeun apana sing sehat sing panjang yuswa di kumaha ge henteu ge apa nyaah ka hidup anak ieu hidup titipan Allah cekap apa dugi ka dieu ngasuh hidup luhungkeun darajat aku hidup jaga kehormatan kulawarga mun hidup geus rumah tangga tetap aya paribasa hidup geus jauh ti apa jeung mama hana caraka dan tasawala anak nacilaka tetep ibu bapak kababawa lamun hidup teu hade cepengan parangan apa tingali soca apa ku hidup tetep antepkeun bari rasa nuhun dan kenalkeun ka apa tetep apa geulis apanya ka hidup apa mangan saukur dharma katitipan ku Allah hampura apa anak ini Pak mangga sujud neng ke apa kalian hormat nuhun parantos berjuang tangkep Pak rangkul apa nagelis dedeh ting duh anak jimat ati berat Bapak Madharma juga
fayakun ku kersana kun fayakun Allah anakin gursan tangkep dua anak tangkep cacapkeun mamah jeung apa tangkul ku hidepan nuhun mah tos doa nuhun tos kahapunten cara nesakeun dosa-dosa neng Deva nuhun mah teu aya kenal anu langkung mung nganuhunkeun tos karidoan malah madar keluarga Deva ke sareng aas teteh mah di rumah tangga geus hidup adi teteh anu salami ieu dipikanya dipikana bahkan teteh sering pacengkadan sareng dede dipayuneun apa dipayuneun mama sing sae-sae hidup anak duana putri geulis duana titipan Allah sing emut kade teteh rek rumah tangga teteh teh ganti indung anak lamun indung geus eueuh hidup pasti ka teteh sing sae-sae anak urang silih lubarkeun hidup beli segaduh kalepatan oge teteh beli gaduh kalepatan salami sasarengan di ieu bumi sering pacengkadan bersihkeun anak tetehnya ka hidup insyaallah teteh ngabagjakeun hidup neruskeun apa jeung mama anak sungkem ka teteh sujud ka teteh nyuhkeun tangkep raina teteh de hampura teteh de titip mamah jeung papa di bumi titip teteh rek angkat balai rumah tangga kade geulis sing sae-sae di bumi sing nurut ka apa jeung mama sing solehah anak doakeun teteh insyaallah teteh ngabagjakeun jaga insyaallah teteh maris ngabagjakeun hidup anak doakeun ku hapunten dosa-dosa teteh bersihkeun anak putra bapak anu sarolehan alhamdulillah didikan tur atikan anu sae disun teh disuntara rai hidup hampura teteh